Sunda wibawa gemah ripah tur endah ngumbara suka betah. Urang Sunda sawawa sing toeng sa perceka nyangga dharma sewe pajajaran muka tongkas maran sing tulaten jeung maksa biara pangkaya memang sawajibna geten titen rumah buat tanah pusaka. Titen kana pakaian harta benda pusaka muka duhuk waktu jaka anu lian mawasa moal bisa rumaksa ngatur ngolah jeung ngariksa gembleng sauyunan singkil babarengan ngangkat darajat ki Sunda. Sunda kukuh kuat diraksa di rumah pasti jembar wibawa Indonesia.